Marisa Sri Andini serang dari Alpansa. Oke, Ayang Dian Sofiandi dari Alam. Jadi dia pisan gua ngasih babarengan. Nyadi dia pisan asih nu mimiti. Nyadi dia pisan lahir cinta urang. Nyadi dia pisan urang ukir janji cinta nu harita karasangan kena cinta nu harita karasa endahna pinu pangharapan duriat ngaguran bulan nu sapasi kawas jadi saksi lalakon harita sok ngalangkah deui nostalgia cinta sok gambar deui bulan nu sapasi sok nembongan deui marengan walungan urang duaan geus panasaran cinta geus kasoran geus panasaran manggih kabagjaan sagara harapan ada geus kaliwatan najan rongkah urang nepi ka tujuan kanggo urang ningali sinang kertak panyanungan sangkali nangela warung pancuran oge sami urang sirah situ pangkalan. Nyadi dia pisan gua ngasih babarengan. Nyadi dia pisan asih nu mimiti. Nyadi dia pisan lahir cinta urang. Nyadi dia pisan urang ukir janji cinta anu harita karasangan tengah cinta nu harita karasa endahna pinu pangharapan duriat ngaguran bulan nu sapasi kawas jadi saksi lalakon harita sok ngalangkah deui nostalgia cinta sok gambar deui bulan nu sapasi sok nembongan deui marengan walungan urang duaan geus panasaran cinta geus kasoran geus panasaran manggih kabagjaan sagara harapan da geus kaliwatan najan rongkah urang nepi ka tujuan lalakon harita sok ngalangkah deui nostalgia cinta sok gambar deui bulan nu sapasi sok nembongan deui marengan harapan
kantuna kanyaan anu ngancik kabawa dugi kapati sagedapan asa dina pangimpian tadi sangka salira betluna can anu aya kiwari kantuna kanyaan teu disangka salira di dua rasa kanggo Bapak Gigin sareng Mamah Oo. Bukan bisa mohokeun diri salira anu ngerti adina rasa ngalangkangan teu bisa dipapalirkeun sagedapan ngolebat dina impian pasa tepung harita anu mungkaran hati tutup hati nogecan rasa kasono teu weleh maneh kau kiwa
sopanan ing sekabe lelangganan yen wis balik jalan-jalan mingguan mumpung bae tos gajian kaulan warung pojok yo ampiran itu pakaulan aduh deng